uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhirnya eta kawinkeun. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah selanjutnya kita menginjak kepada acara inti yang merupakan siraman rohani yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Siraman rohani yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Hajah Awit Fitriani dari Sukabumi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sukadana Parapatan Singaparna Kota Tasik. Cakep. Tante pantun aja nya. Cakep. Sigana kerana rondotan ieu mah sorakna kurang ngepati tarik araya aya. Nu tondo aya. Anu lapar aya. Lapor ka panitia. Daun awi daun kadangalana diparatikan. Manawi nuju hararudang atau sorak narada tarikan siap aja ditarikan. Siap. Akan siap. Ini saremangat gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya Darama Ari ikhlas ieu teh ikhlas. Ridho teka paksa rela saladar bisa ayana teu eling gitu nya. Belah ditu mangan molohok ya ka dieu pas bogoh. Parogoh kitu nya. Ibu Daramang Bu. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa jarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ya Allah ya Robbal. Bu Bapak hoyong ka Mekah. Gara doa artosna. Geus dalaptar ajan. Ajan. Ya dangukeun urang wae ka puskesmas lamun misalkeun teu daftar mah dipanggil moal. Oh mah katakan kudu naon heula? Kudu daftar heula betul. Tapi ulah leutik hate. Mudah-mudahan urang sadayana khususna anu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa jarah ka Mekah sareng Madinah. Amin ya Allah ya Robbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailatas sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, yang semangat atuh. Imam mani cigal nu loba pikiran gitu ngajawabna teh. Ya la
baik. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila bantuan atau Allah gitu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil gitu. Ibu Araya pangpayuna nu geus kuring dipihormat pengatur waktos penata acara kersana MC. Mana MC? Eta anu parantos masihan mi Kasim Abdi urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan mantanna ku Allah sing dimuliakeun amin ya Allah ya Robbal oge teh hilap teristimewa segenap panitia penyelenggara kegiatan kenaikan kelas sinareng perpisahan kelas 6 leresnya wabil khusus ka Bapak Kepala Sekolah keresana Bapak Udi Mulyadi SPD senareng jajaranana para guru-guru sadayana para panitia penyelenggara urang doakeun ku sadayana Bu mudah-mudahan naon bae sagala perjuangan para panitia ku Allah digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Robbal margi naon cenah Bu kangge ngayakeun acara samodel kieu teh ieu panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul araya ieu teh ngan colohok dari eueuhan sorana teh araya aya halo lamun syukur nyebut halo jawab hai halo hai halo hai hai halo rek disebut ceng-celengan dah hari rup itu ngaricepnya ibu margi nawan cenah Bu kangge ngayakeun acara samodel kieu ieu panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul naon bae pengorbananana aya nu ngorbankeun harta bandana aya nu ngorbankeun tanagana aya nu ngorbankeun pikiranana bahkan aya anu teu mikir-mikir acan aya panitia nu teu mikir-mikir acan aya belah mana diukna lain maksudnya ari batur ari weuh tina mimiti nyewa pang eueuh soraan dek aduh bantuan atuh da capek ti mimiti nyewa pang nyewa sonsis tina mimiti mencit hai mencit dom mencit anu gen anu gen tak dipencit ya tereh kurban merenya
Masya Allah Bu, eta teh pengorbanan apa bukan Bu? Pengorbanan matakan orang doakan ku sadayana pamudah-mudahan pengorbanan para panitia ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya robbal. Oke teh hilap ka para asatidil kiram guru-guru orang sadayana, para alimil ulama asatid wal ustadah anu tem anu mana tetiasa diwincik nabina hiji per hiji mung tengirangan kana ta'dim sareng takrim sim kuring. Urang doakan ku sadayana Bu, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana ku Allah dipasihan sehat badan amin, ditambih-tambih barokah milikna amin, ditambih-tambih barokah ilmuna amin, ditambih-tambih barokah amalna. Oke anu jantan putra sinarang putrina ku Allah jantan putra putri anu solih tur solihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena amin ya Allah ya robbal. Oke teh hilap ka para tokoh masyarakat wabil khusus ka Bapak Kepala Sekolah SDN negeri caranya nyebut nanti SD Negeri Bojongkado parantos hadir paling mana Bapak KS oh eta Masya Allah pangarsa Bapak Udi Mulyadi pangintennya. Oke anu kusim kuring dipihurmat Bapak Ketua Komite karsana Bapak Ridwan Sugiatna ayah alhamdulillah. Oke anu kusim kuring dipihurmat para pemerintah Desa Batu Lawang Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur kumaha raya haladir alhamdulillah. Oke anu kusim kuring dipihormat segenap keluarga besar SD Negeri Bojongkado. Oke anu kusim kuring dipihormat keluarga besar DKM Sabilul Muhtadin Bojongkado. Oke anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua MUI Desa Batu Lawang. Oke nu kusim kuring dipihormat keluarga besar Kepala Desa Batu Lawang almarhum Bapak Dedi Sutiadi. Urang doakan ku sadayana Bu, mudah-mudahan marantana ku Allah sing dipanjangkeun yuswana amin, sing dibabarikeun urusanana amin, dipanjangkeun yuswana bari barokah amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teh hilap ka ibu-ibu nu tarawadu naon di eta teh ka ibu-ibu nu tarawadu Bu, ibu terang tawadu naon tawadu teh hah ngan nyalengir tapi eueuh soraan ieu teh araya nya sayang jeung serikeun araya aya ibu tawadu teh naon Bu aya nu heuai da meni rupa-rupa Gusti ibu tawadu teh naon tara mawa duit marawa atuh duit pirang gue loba nu dagang kieu nya teu marawa duit. Ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia pamuda nu jembar dada pamudi nu jembar ati wabil khusus ka ibu-ibu sareng bapak-bapak anu hadir dina ieu acara kumaha atuh daramang ibu-ibu damang bapak-bapak damang eueuh sarana teh hiji seneng bari ngagerung gitu lain dari manapun mengajinya udah pasti we ari bapak-bapak masuk jarang araya sorana teh tapi ibu-ibu ge asa jarang di dieu mah di sarua dan naon oge naon namana teh geus puyuh di dunia ieu anu jadi pangrame teh ibu awew ayeuna we tingali di pengajian anu panglobana hadir teh awew anu keur ganeng di pengajian anu sok ribut ku pakaian anu sok tuang toong kana parabot imah batur anu sok kupanasan ku harta batur matakan lolobana di neraka awe alhamdulillah cenah geuningan nah utuh insyaallah da dia mah ibu-ibu sadayana sholihah amin ya robbal Bu daramang atuh
Dara mang dohir batin ada mah. Dara mang fisik pesak nada mah. Eta pesak aku naon? Hah? Bolong. Kaput atunya bolong mah. Kayak jarumna. Udah curhat. Ibu-ibu orang naon itu orang nyebutna orang bojong kado we nya. Orang ibu bojong kado. Ibu-ibu. Ibu-ibu sim kuring bade narosios, Bu. Kira-kira ieu ibu-ibu jeung bapak-bapak dongkap kana ieu patempatan nah bade saja tolabul ilmi atanabi tolabul kejo. Tolabul tuna dua-duana. Tadina masih erek tolab ilmu ngan anggar we ari jingjingan masuk di babawa. Ayeuna mawa jingjingan di dia. Da geus kuyup komo awewe mah. Kasamenan mawa jingjingan untuk jawab atau bantuan. Kasamenan mawa kanikahan, erek besanan, erek pengajian. Ujang naon sih eta teh si tas teh? Hah? Jang HP terus jang naon deui? Pan lumayan we cenah neng lamun misalkan mawa naon mawa tas bae cenah lamun aya jeruk 3 asupkeun. Aya papais genep jejelkeun. Ngan kadewe poho balik ka imah bongkar eta babawa. Bisi po ngagantung ya dina paku menang saminggu. Aya papais buruk eta di dinya. Aya nu kitu. Pas nu heueuh ibu-ibu mah tas pagede-gede. Aya dahareun cenah bawa keur budak inget. Ti kapinu. Ngawadahan ongkoh jajan ongkoh balik ka imah teh nu dibuka manaon? Jajanan. Tungtungna eta nu dina jero tas teh ngagantung dina paku menang saminggu. Aya papais buruk eta dirinya. Aya papais buruk di dinya. Aya nu kitu. Tapi insyaallah lasim kuring mah husnudon ka ibu-ibu orang Bojong Sari naon? Bojong Kado ke Bojong Sari nya. Bojong Kado. Orang Bojong Kado mah insyaallah hadir kana ieu patempatan teh saja bade tolabul ilmi oge apal kana pahalana tolabul naon cenah pahalana tolabul ilmi teh dina kitab Lubabal hadis disebatkeun man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusadiya al barakatin tadawuan. Sing saha jalma anu ngaji, sing saha jalma anu naon cenah Bu? Anu ngaji sabab sakumaha Bu? Meni eueuh itu sorana teh aduh ieu mah kona naon ieu teh. Beak energina cenah can dicas mah teh. Kena ke balik ka imah dicas ku si bapak. Pas charging. Sakedeung teh dengan casna teh. Bu, tadi naon cenah sing saha jalma anu ngaji sabab tina ilmu rek diamalkeun atanapi henteu eta masih ilmuna teh kana mangka aya afdala eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Cek si akang anu di dinya make jaket. Tong culak-culak akang. Cik si akang anu make jaket teh kumaha cenah? Nah, cenah make kitu, make utama keneh urang nyiar ilmu daripada urang salat 1000 rakaat. Yeuh dangukeun. Ibu Kokom. Apalah arti urang salat 1000 rakaat namun misalkan urang teu dipake jeung ilmu. Leres kitu. Eta bi Kokom teu salat 1000 rakaat. Ari pek teu apal kana kaparduan salat, teu apal kana pasunatan salat, teu apal kana anu ngabatalkeun kana salat jul salat teh 1000 rakaat. Matakan apa? Apalah artinya kita beramal tanpa ilmu. Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu sing saha jalma. Jawab mak siap? Manya itu lalu sing ciga nu teu baroga duit ieu mah. Siap?
sing saha jalma emak meni hese-hese teuing eta nyebut emak da teu titah mayar sing saha jalma ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna moal ditarima ku Gusti Allah bener turuk tuk 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 meni eueuhan yang kadinya mah araya ieu teh geus naraya kana motor ceurek baralik bae eta mah tinggal gas lamun we ngajina rame erek cicing cenah lamun teu rame mah erek digas we balik aya nu kitu. Apalah arti naon cenah Bu tadi? Apalah arti kita beramal tanpa ilmuna? Matakan alhamdulillah wa syukurillah. Lamun misalkan ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Batu Lawang, orang Bojongkadu sadayana hadir dina ieu patempatan sejak tolabul ilmi, maka yakin dosa urang teh Bu dihampura ku Gusti. Alhamdulillah. Margi naon cenah Bu? Dina nalika aya pertemuan, dina nalika aya riungan, dina nalika aya pangajian, Allah Subhanahu wa taala teh ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tempat. Naon cenah Bu? Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu tempat. Naha erek naon eta malaikat teh Bu aya nu apal? Naha eta malaikat teh erek dagang sanes? Naha eta malaikat erek ngilu tolaban sanes? Apakah erek naon gitu? Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat pikeun datang kana ieu tempat nyaeta erek nyabotan dosa-dosa anu aya dina awak ur. Alhamdulillah. Bu anu teu calangap didoakeun cing asup angin cing teu lunas hutangna mata ke calangap geus calangap makan rek aya soraan rek eueuh meh mantosnya katingalina di dieu meninggal bareta mah di dieu mah kicep kosimut hudang ngajuru Bu tah kitu borowokan sing tarik Bu sumkuring rek nanya ya kira-kira ibu karasa teu ayeuna keur dicabutan dosa ku malaikat henteu da beureun mamun karasa mamun urang teh geus naon geus pingsan ku sabab naon gede kene dosana tinimbang awakna betul gitu gede kene naonna gede kene dosa na tinimbang awakna. Eta Bu malaikat nyabutan dosa urang, ngabedolan dosa urang, digembol eta dosa urang teh dikumpulkeun dosa urang dibawa ka itu ka gunung. Ka mana cenah? Gunung naon di dieu nu deukeut? Hah? Gunung? Gunung naon sih teu kadangu? Gunung Puncak. Atuh biasa tong momolotot. Muncang, Gunung Muncang. Aya di Gunung Muncang. Sakalian atuh jeung Gunung Cikur. Masya Allah Bu eta malaikat ngabedolan dosa urang dicokot eta dosa urang dikumpulkeun eta dosa urang teh dibawa ka itu ka Gunung Muncang. Tapi begitu nepi eta ka Gunung Muncang malaikat teh ditanya reka mana euy malaikat meni gabongkot kitu euy meni dikeresekan loba kitu euy teh dosa orang Bojongkadu reka manakeun sih rek dipikeun ka dieu ka mana ka Gunung Muncang cek gunung teh kumaha hampura malaikat moal ditarima sabab di dieu ge geus loba dosa laju ka manakeun atuh cenah ieu teh dosa teh berat kieu orang Bojongkadu mah duh piceun we ka itu ka laut ka mana laut mana berarti di dieu anu deukeut hah
erek naon erek micen dosa orang bojong kadu. Tapi begitu nepi eta malaikat ka laut cek laut teh cenah kumaha rek ka mana euy malaikat mending ngabongkot kitu hek ngesang deui heueuh nya eta ieu teh panitia teh mending asa teu mere tisu cenah mending geus ngesang kieu eta rasana teh. Heeh teu disadiakeun aya mah halo lanjutkeun heeh tong gitu bu karona punten ieu panitia ieu mah sanes miwarang tapi ngingetan mending geus banjir kieu eta bu malaikat ditolak ku gunung numpat ka laut cek laut cenah hampura kaula moal narim sabab di dieu ge geus loba dosa atuh cenah cek malaikat laju ka manakeun atuh ieu sieun kuring geus bolak-balik ka naon ka gunung muncang ayeuna ka dieu ka laut ulah keneh na kudu ka manakeun atuh da gunung naon malaikat ulah lieur sok we eta dosa bawa deui ka ituh ka bojong aduh menirek dibalikeun deui eta meureunnya tapi naon barang eta malaikat karek ge didinya di jalan geus dicegat ku Gusti Allah saur Gusti Allah kumaha cenah bu malaikat rek ka mana maneh kaula erek ka dieu ka SDN Bojong kadu rek ka acara samenan erek naon sih erek ngabagikeun dosa-dosa anu tadi aya eta atur nuhun doakeun sing ditampi iman Islamna aya geuning aya namanya mun teu dikitukeun mamoal cikeun teh nya. Bu karek di mana bieu teh? Oh cenah. Naon eta malaikat teh dijegat ku Gusti Allah saur Gusti Allah here ka mana malaikat rek ka dieu cenah Gusti rek ka bojong kadu. Erek naon si maneh teh? Erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu tad. Saur Gusti Allah kumaha ulah malaikat sabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura dosa geus dihampura kabeh eta dosana geus dihampura alhamdulillah. Laju saul malaikat teh kumaha cenah bu atuh kamanakeun cenah Gusti ari ulah dibalikeun deui maka orang bojong kadu malaikat ulah lieur lamun misalkeun eta naon dosa teh ulah dibalikeun deui mah cekelan we ku eta dosa orang bojong kadu titah dicekelan kumaha cangkel teu matakan cek malaikat kumaha atuh Gusti ari geus dicekelan kumaha da berat geuningan wahai malaikat lamun misalkeun eta dosa orang bojong kadu geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya bade uih ti heula naha geus peuting bisi tunu bade uih ti heula naha sieun cenah sieun ka naon kabayang eta bi kokong kana gerbang ngaliwat kadinya sia kom cenah balik ti heula nya biar we dosa ku malaikat kira-kira rugi teu bu rugi henteu rugi tong boreuning urang mah di bere da urang mah rumasa jelema anu loba dos keur ngaji ge urang teh sok loba hulang hul mikiran hut komo nu gendut mah sok beuki hit ayeuna ge urang keur ngaji sok beuki hilap gitu cenah aya kitu di dieu nu ngaji bari hitu tah ya amit-amit nya Masya Allah bu saur Kanjeng Rasul kumaha matakan lamun misalkan pahalana tolab ilmu ku Gusti Allah didohirkeun ku Gusti Allah ditingalikeun maka anu gering oge bakal maksa anu teu bisa leumpang oge bakal ngorondang bener sok we lamun misalkan ayeuna di SDN Bojong Kadu sor PKS teh cenah kumaha sok ayeuna mah
anu bade sakola di dieu, anu bade menuntut ilmu di dieu, hiji budak dibere sakarung. Kira-kira erek moal sakola di dieu. Eta teh kur naon? Bea sakarung. Mangkani gimana Bu? Pahalana mencari ilmu lamun didohirkeun teh mah bakal maraksakeun, anu gering bakal dat, anu teu bisa leumpang oge bakal ngoron. Kabayang teu gedena kumaha eta pahalana tolabul. Lebih matakan urang dikudukeun mencari ilmu mah henteu kur tika ti TK, tika SD, ti SD nepi ka SMA henteu, tapi kita diwajibkan mencari ilmu teh dari pangkuan sampai liang naon? Liang aya nu kasar di tukang mah kaciri di dieu. Tina liang kubur tah gitu. Kewajiban mencari ilmu itu selamanya. Insya Bu tunduh teu hareudang teu hareudangnya tiris kumanut teu make tiung mah da hareudang atuh ateul komorek jadi huis mencenang sok ateul biasana teh kitu teh di dieu. Dan naon atuh Bu, saking gedena eta pahalana urang make tiung. Ari make tiung teh eta teh ibadah. Ari ibadah teh nyaeta sesuatu yang dibenci oleh nafsu dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayeuna urang ditiung eta teh kawajiban kaasupna oge ibadah matakan teu saeutik geuningan cocoba sok we ayeuna balik ka imah masing-masing. Nah anu mimiti dibuka teh naha tiung heula atawa besek heula? Tiung heula bener. Lung we dialungkeun. Leheung dialungkeun teh kana kursi. Ieu mah dialungkeun teh kana rak piring. Jual salakira rek masak mihu eta tiung teh dipake ceumpal. Mani parah gitu. Kusabab naon make tiung teh pan hore. Tapi urang teh kudu inget kana syairan santri cenah kumaha geuningan. Aya istri humaregung buuk susuna digantung polonang agolak tutung pikeun utara di tiung dapak tarikna. Siap Bu, mudah-mudahan we atuh ayeuna ku kabarokahanana ieu ngayakeun pangawasan kieu sugan we atuh urang teh dijantenkeun istri anu tiasa menjaga kana aurat urang. Dina nalika urang bisa menjaga aurat urang sama dengan kita menjaga agama urang insya Bapak ya. Mendingan mereka jaketnya dari mah hareudang oge. Tiris kamu hareudang kami mah nya. Hareudang geus nu agung. Sim kuring Bu satu acana ya bade nyarios ka ibu-ibu sadayana bade nyuwunkeun widi sim kuring nangtung atau calik sebenarnya dina ieu patempatan moal lila-lila teuing wios geuningan yang geura balik cigana teh ibu wios sim kuring moal lila-lila teuing wios kusabab lamun misalkeun ngaji lila-lila teuing oge sok tara diaramalkeun betul ngaku we sabab urang mah sok kakeunaan ku penyakit naon barho teh bubar boho karek geus baca doa bubar karek ge make sendal geus poho manten aya nu kitu aya tiungna warna kumaha kaciri da sok nyarengsel tiungna ge dibalenerkeun di kaciri emang aya deui nu leuwih parah cingho naon cingho teh cicing keneh oge enggeus encan bubar encan naon cokolat baheula mah cenah cai dina daun talus eta nu kitu teh cingho cicing keneh oge enggeus celengkeung we cek vokalis marawis aya vokal marawis di dia nu tadi mana tes uih mun tes uihnya cek vokalis marawis teh kumaha abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tumhiho abdi tum
tumiho, naon tumiho? Nu apa tumiho? Abdi mah tuman hilap jeung. Aya nu kitu. Matakan ngaji mah ulah lila. Nu penting singkat padat melekat, ulah poho balikna urang mawa. Ilmu anuman berkat. Da bapak sim kuring mah dongkap kana ieu kapatan-patan teu ngarep-ngarep kana berkat teh. Kana amplop ge henteu duh najis amplop. Hayangna oge doa ti ibu-ibu sareng bapak-bapak. Duit cenah. Teu kudu gede kitu panitia mah geus ngarti. Geus dirapet di kamari. Ngan bejana biterek dibuka deui cenah rek ditamahan. Amin atuh. Amin tapi kadangeun. Bapak beunteun nya. Heeh, kusabab panitia mah kaciri eling henteu teh kumaha mere gede jeung leutikna. Lamun we mere gede berarti L. Lamun leutik berarti teu gede. Teu eling. Gusti eta teu teu eling kitu. Ibu atuh kira-kira ya sim kuring rek nanya. Kira-kira ibu ngapa ngajina jeung bapak di sim kuring masuk palelol. Balelol apa minta acan tuang teh sok kitu. Sok jadi tina beuteng teh kana lisan gitu. Bakat ari kitu teh nya eta. Si kuring rek nanya deui wios Bu. Ya kira-kira ibu ngaosna tuh hayang panjang, hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang, resep kanu pondok. Hah? Ngaosna. Ari ngaosna mah sawios pon. Nu penting janten ilmu ngajantenkeun amal dina kahirupan sapopo. Da menurut abdi mah Bu ngaos mah sawios pondok nu penting uihna urang nyanak amal anu hade. Amplop cenah. Gusti aing mah geus berkat, geus duit, geus amplop. Kacirina teh beungeut koropak sugan urang tanya. Meni parah. Bu. Dara mang Bu. Semangat ya teh. Ngaosna siap sajam, 2 jam siap, 3 jam, 4 jam, aing teu siap. Dan menurut abdi mah Bu ngaos mah arek lila, erek sakedeung, erek panjang, erek pon, dasarua keneh bakal dibarokahkeun, dibayar. Emang gue cewek apaan? Dibayar. Bu, Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, sim kuring Bu bingah anu amarwata suta sim kuring tiasa silaturahmi ka dieu, tiasa nabi dodoloran anu asana sim kuring rek naon tadi nama mun teu dionang maka dieu nya udah teu apal-apal acan tepatna ge. Tapi kusabab naon aya pangulem di keluarga besar SDN Bojong Kadu sim kuring tiasa silaturahmi ka Kadia tepang sareng ibu-ibu, masya Allah, ningali ibu-ibu di dieu meni asa garareulis. Saware deui mah. Goreng cenah, rincek uing eta mah nya. Bapak-bapak oge, masya Allah karasep. Henteu teu saware. Lain ditingali teh bapak-bapak teh meni ciga artis. Kalobana teh. Aya nu mirip Sule, aya Kang Sule di dieu nya. Aya nu mirip loba pokona nama artisnya. Ciga artis we masya Allah. Bunga sim kuring Bu tiasa silaturahmi ka silaturahma cenah geuningannya. Silaturahmi ka dieu. Atuh mudah-mudahan kusadayana sing ditampi. Insyaallah mudah-mudahan sim kuring sing ditampi silaturahmi ka dieu. Oke geuningan tina fadilahna silaturahmi teh kumaha cenah Bu? Man sarrahu ayub satalahu fi rizqi aw yusalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Maka sing saha jalma anu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseureurkeun milik rizqina sareng nu kaduana ku Allah bakal dipanjangkeun yuswana. Amin ya Allah ya Rabbal. Matakan Bu urang teh kudu daek silaturah supaya panjang umur loba dulur duit sarua eta oge ngan ari dulur oge bakal loba ku berkah silaturahmi betul.
mata kurang teh kudu daek silaturahmi. Tapi satu acana ieu sim kuring ge calik dina ieu patempatan hayu heuy ngomong kita tadi teh da seseueurna mah ieu teh teu arapal betul. Sim kuring perkenalan heula wios. Da sabab lamun misalkan aya pepatah geuningan mengatakan tak kenal maka tanyakeun. Sayang. Anu seuri. Bari eueuh di jalemana teh poek. Bu, ieu sim kuring wasta teu aya di dieu mah nya. Awit Fitriani, saha cenah? Awit sok tulis ke dina otak teh Awit Fitriani. Kade engke teh poho deui. Balik ka ieu mah teh saha nu ngaji teh teuing. Da awewe. Make bajuna teh coklat. Tong kitu nya kudu diinget-inget saha ngaranna teh. Awit Fitriani anu yang seurik aing HP murag deui. Kanela balik ti dieu bakal kagantian ieu HP. Amin. Anu yang seureukkeun cenah majalah tanaman cenah hartina eta ngaran. Teuing da eta mah warisan teu jadi kolot rek kumaha ge moal digantikan. Sumkuring wasta Awit Fitriani sumkuring asal ti Sukabumi. Aya orang Sukabumi di dieu. Aya orang Sukabumi nu membara di dia aya. Aya. Aya atau henteu sih? Ieu teh simkuring teh di Sukabumi. Sukabumina di mana? Sukabumina simkuring di Cisaat. Di mana cenah? Cisaat. Cimana? Cisaat. Lamun misalkan aya bapak KS nya, mungkin amang ka ditu ka Sukabumi, ka Cisaat, ada tepi ibu-ibu ka ditu ka Cisaat. Kita di ditu teh aya caket pesantren Asalapiah. Ke simkuring naoning namina teh pamitos dugi ka dinya mah taroskeun menami abdi. Besok tarerangeun. Engke teh lamun misalkan tos ditaroskeun nami abdi teh engke teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu panggedena. 3 tingkat. Warna bodas. Pagerna teh pager besi warna emas. Aya garasian di dinya teh Bu, ngajajar 3 mobilna ge. Anu hiji beureum brio nya, anu hiji deui hideung, nu hiji deui bodas. Tah imah abdi teh tukangan imah nu bieu disebut. Baru magos nyambut sombong amat. Sombong amat sebenarnya. Eta tukangan imah nu bieu mudah-mudahan we atuh ibu-ibu lamun tos apal mah ayeuna ka Sukabumi teh sok we calling-calling. Naon cenah? Calling-calling ka Sukabumi di Cisaat. Taroskeun we. Ke dianterkeun ka abdi. Insyaallah nya mudah-mudahan simkuring ayeuna silaturahmi ka dieu teh jangan kur sakali. Jangan kur sakali. Mudah-mudahan karena silaturahmi orang sadayana sing manjang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya simkuring teh Bu, bade curhat heula wios. Ya teh simkuring teh tadi teh Sukabumi teh dongkap teh tabuh 1. Tabuh sabaraha cenah? 1. Bari jeung teu sare di jalan teh. Bari pepengkolan. Hayang utah teu bisa micung tika ayeuna. Asup angin rek disarekeun teu geunah. Ari asup angin mah ari nepi ka acara henteu istirahat lila heula sumkuring langsung naik matakan sumkuring teh sakarajep acan tadi teh Bu. Matakan ieu teh panon teh meni asa di Riaban. Ibu apal di Riaban? Ibu apal di Riaban? Di Riaban teh nama teu cekas paningali teh asa runyem we. Ningali nu tiung hideung ciga tiung barem. Ningali nu tiung barem ciga tiung hejo, anu tiung hejot ciga teu make tiung. Ti dieu mah saking ku teu cekasna ningali ibu-ibu jeung bapak-bapak ge meni asa teu wauh kabeh ieu mah. Emang teu wauh. Tapi da sok cager eta teh ce panyakit eta teh. Cagerna kunaon? Osok ku luwak white kopi. Naon cenah? Aya atoh. Aya teh di warung. Teu nanya di warung mah. Lain sok rada rieu teh kana otak mun eueuh teh. Aya tuh aya luwak white kopina. Eta aya teh aya geuningan. Tapi anu nyokot. Di mana
rawel-rawel acan. Aya teh panitia kitu nu anu haharewosan. Encan. Can kadangu. Kumaha kumaha atuh kumaha panitia geus ditinyuh can kopina. Encan. Encan. Eta can aya nu nyabak-nyabak nih. Can oyag-oyag acan. Gusti. Atuh panitia tulungan. Eta simpuri teh lain ku kumaha sok riut kana otak teh. Jadi asa kumahanya asa leuleus bae. Sok leuleus. Kopi di mana dirimu? Sungguh ku menunggu hadirmu, oh. Kopi sungguh aku lesu tanpanya dirimu. Datanglah, oh. Rek nanti ka ayeuna. Moal wae kitu teh. Hanetkeun heula. Menggolotrokan dulu airnya. Ieu teh jeung deui naonnya? Loba kue. Jeung deui asa rada peurih teh beuteung teh. Cagerna teh sok ku teh pucuk. Atawa Pocari Sweat. Mani loba kahayang eta mah ngaji teh da bongan saha teh ngarang aing. Ibu lajengkeun. Tos aya kopi teh. Tos nanti tinggal di temani asa panas kenehnya. Urang biarkan saja dulu. Jangan menyalahkan kopimu yang dingin, cenah geuningan. Dia pernah hangat tapi dibiarkan. Bu, araya semangat. Ini carang geuningan. Araya boleh dipalih dia ya. Bu, ibu, bapak, abah, mak, araya siap dilanjutkan siap. Orang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan teh nu pertama dina sejatolabul ilmi oge dina raraga tasyakur anu mana dina dinten tadinya panginten parantos diayakeun acara pelepasan kelas 6 sareng kenaikan kelas anu mana guyubna di urang mah disebat nate naon cenah samenan. Masya Allah tabarakallah bu, dibalik eta samenan, dibalik budak urang sadayana arariweuh paciweuh, bubungahan seserian jeung loba jajan ku sabab loba nu dagang bener. Pan ari saman masuk loba nu dagang teh. Pop es wae loba nu dagangna. Betul. Anu teu aya oge di aya. Encan budak urang jajan bareki jajan anu aya di imah oge meuli deui betul. Apakah itu semua dibalik eta semua bu aya pengorbanan anu jadi orang tua betul. Sim kuring ge aya namina tetangga sim kuring rariweuh di ditu tarek samen teh majar teh kumaha cenah budak urangnya bajuna aya nu kitu di dieu encan bayaranana kumaha encan bekelna kasamena kumaha aya nu kitu aya komo aya masuk aya wisuda nya aya wisuda tadi acara wisudaan Masya Allah cenah teh gaduh acis itu menirariet kumaha eta teh naon namina teh bu pengorbanan anu jadi orang tua na Masya Allah tabarakallah urang doakeun we ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para orang tua ku Allah sing digentos ku kabarokahan amin ya Allah ya robbal alamin oge sing digentosku kasuksesan anu janten murang kalihna amin ya Allah ya robbal. Ibu bu gaduh budak bapak pak wis bapak gaduh budak henteu cek budak nanti ari aing budak saha. Ibu gaduh budak
Ari bapak gaduh budak henteu ibu kade ulah lalawara karena kalimat budak sabab dina kalimat budak eta teh ngabogaan makna anu luar biasa betul anu mana eta teh budak tina kata-kata kalimah budak eta teh ngabogaan ciri ngabogaan naon namina teh singkatan ngagaduhan makna anu luar biasa urang sebutkeun heula ieu hiji-hijina ari kalimah budak eta aya sabaraha hurufna Bu B U D A K dihijikeun jadi bud sakali deui B U D A K dihijikeun jadi naon cenah singkatanana eta teh budak teh Bu naon cenah singkatanana budak teh biayaaneun uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhir nyaeta kawinkeun mun disumangnya kawinkeun ulangi Bu siap sing apal budak teh naon cenah Bu budak teh biayaaneun dua uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhir nyaeta kawinkeun anu can apal aya ulangi deui budak teh biayaaneun uruskeun didikeun ajar nu terakhir nyaeta kawinkeun nu pertama budak teh naon cenah Bu biayaaneun apakah budak urang Masya Allah timimiti gubrak ka alam dunia tong boroning geus kaluar geus gubrak ka alam dunia we dina jero beuteung we teh budak geus jadi biaya betul naon biayaaneuna pan beureuh urang teh keur hamil teh kudu USG betul perawatan ibu hamilna betul bawah meuli vitamin segala rupa keur melaan saha melaan budak anu dina jero beuteung can deui peuting-peuting inungna teh sok aya ngidam di dia peuting-peuting bapana meni asa rariut imah otak teh naku naon gitu inungna meni asa laleung nah kumaha kitu cigana ngeunaheunnya lamun misalkan peuting ayeuna ngadahar nu haseum-haseum jam sabaraha eta teh jam 2 pengalaman cek bapana teh kumaha atuh inungna naon wayah kieu nu haseum-haseum mangah tatangga can buaha da cigana ngeunaheun cenah bapana lamun misalkan peuting ayeuna teh ngadahar tai ucing haseum suganya teh ucing teh eta bapana boda nyaah kanu jadi budak anu dina jero beuteung lumpat eta si bapa kaluar neangan ucing tungguan eta ucingna teh ti kamar ngocot geus nungguan lila eta teh diwadahan si tai ucing teh dibikeun ka pamajikan tah inungna ayeuna mah tai ucing teh cek inungna kumaha bapa mah lila-lila teuing da ayeuna mah asa geus embung geuning anu haseum-haseum teh laju kumaha atuh da eta cenah bieu teh si dede teh cenah ngomong deui nah kumaha ngomongna cenah dahar heula we ku bapa hiji teh cenah eta teh apakah eta semua tidak membutuhkan biaya Bu barangkali urang perlu encan deui budak urang gubrak ka alam dunia disakolahkeun ti mimiti TK na SD na SMP na SMA na tika kuliah na nepikakeun kawinkeunna oge eta budak masih keneh jadi biayaan mata kayana ulah sok kukulut di sekolah aya udunan cenah sekolah eta mah hayo mayar wae ulah kitu da eta mah geus jadi kewajiban kolot
kolotna betul sakukulutus we ieu mah urang mah anguran doa ya Allah mudah-mudahan rezeki urang betos dikaluarkeun sing digentos ku kabarokahan sing digentos ku kasuksesan urang kalih urang amin ya Allah ya robbal anu kaduana cenah naon tadi teh budak teh biayaaneun uruskeun budak urang terutama uruskeun pendidikan duniana pendidikan akhiratna betul ulah aya tina salah sahiji anu berat sabelah betul kana ieu gede kana ieu henteu kana ieu gede tah di dia tugasna orang tua itu uruskeun pendidikan anu jadi murang kali urang betul Bu ayeuna nu katiluna naon cenah Bu budak teh biayaaneun uruskeun didikeun tah dina pelebah ieu anu berat didiklah anak kita dengan didikan yang baik jejehkeun pendidikan agamana jejehkeun pendidikan duniana betul Bu area keneh lamun balik ti heula naon cenah tadi dibere dosa paeh ada sorangan simkuring mah geus ngabejaan ibu simkuring rek naros wios ari ibu-ibu ayeuna gaduh murang kalih anu ayeuna masih keneh di sakola TK aya teh aya titah balik geus penting simkuring mananya nage naon tadi aya keneh teh budak anu ayeuna sakola keneh di sakola TK kupejeut titah balik geus hiji Masya Allah Bu eta budak urang kadang urang masuk aya nu salah keneh dina orang tua teh kadang ayeuna budakna di sakola TK-keun betul geus sakola TK ka SD TSD ka SMP ti SMP ka SMA ti SMA kuliah geus kuliah lulus kuliah tapi kadang aya nu sok dipohokeun kudu jadi orang tua nyaeta pendidikan agama aing mah anu ngapung pendidikan agama betul kadang masuk ieu ari keur SD na keur TK na masih ngaraji budak teh ari geus SMP geus SMA henteu sina ngaji padahal pendidikan agama tidak kalah penting Bu betul tidak naon pentingna pemeranan Bu orang teh engke teh bakal maut ibu bade maut iraha aduh kata apal urang apal heula naon sih maut teh ibu naon ari maut teh euceu dina kitab daqaiq bacana kumaha ari maut teh eta teh mangrupakeun makhluk Allah anu mana eta maut teh ngagero di langit cek maut cenah kumaha ana ari kaula al mautu maut ana ari kaula alladzi eta anu uparriku misahkeun kaula bainar ruhi wal jasad dina antara ruh jeung jas ana ari kaula al mautu maut ana ari kaula alladzi eta anu uparriku misahkeun kuring bainal abi wal ummi jadi maut teh naon cenah tadi pamisah antara ruh urang jeung jasad urang pamisah urang antara indung jeung anak pamisah antara anak jeung indung pamisah antara bapak jeung indung terutama maut teh eta pamisah antara harta urang jeung urang erek sabaraha gede we eta imah urang erek sabaraha gede imah urang erek sabaraha lega eta sawah urang lamun misalkan urang maut mah anggar we eta harta teh bakal ditingak kecuali
Ari ngaranna harta, pengolahan harta eta kabagi tilu. Kabagi sabaraha cenah Bu? Kabagi tilu. Nu kahiji lamun misalkan harta urang dikaluarkeun pikeun dahareun hungkul, dibelikeun teh kana dahareun we hungkul, maka hasilna kadituna eta harta urang kudu bisa jadi kotoran, betul, kotoran. Kahiji cenah. Nu kaduana lamun misalkan eta harta urang ece dipakena dikumpulkeun dinaon cenah, dikumpulkan, maka suatu saat eta harta urang bakal jadi naon, bakal jadi warisan. Kabayang urang sedih nace dina nalika urang loba harta, anak urang teu paham kana agama, lainna urang teh didoakeun maot teh kuburan urang can garing-garing acan, budak urang geus riweuh kana warisan. Oke, nu katiluna cara pengolahan harta teh lamun misalkan harta jeung harta bapa sadayana disodakoh jariahkeun, dipake ngabangun pasantren, dipake ngabangun masjid, dipake ngabangun sakola anu mana eta sadayana pikeun kamanfaatan umat, maka eta harta anu tadi anu disodakoh jariah anu disodakoh jariahkeun eta bakal jadi tabungan urang di akhir. Alhamdulillah. Saur Gusti Rasul kumaha? Anu ngocor ka alam kubur aya tilu dina hadis Rasul. Hiji sedekah jariyah nyaeta wakaf nunallah. Kaduana gaduh ilmu sarta dialap manfaat. Tilu gaduh putra soleh ngadoakeun tawaleh-waleh. Sholawatan yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'. Eta cenah teh harta urang disodakohkeun jariahkeun insyaallah bakal jadi tabungan. Saloba kumaha oge pabrik ngajajar duit miliaran, tapi lamun misalkeun urang geus maot mah urang ge bakal jadi sebujur bangkai. Betul, bakal maot ece teh. Erek nu geulis maot, erek nu petot maot, nu jangkung anu beunghar. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Bu, kamari tahun kamari irahanya anu Ratu Elizabeth teh maot tinggal apa? Ratu Elizabeth maot, Masya Allah, eta Ratu Elizabeth teh beunghar, emasna di mana-mana, komo harta nama ngalimpah betul. Ari sugan teh ari jalma beunghar mah bisa nyogok malaikat itunya. Ternyata henteu angger we geus waktuna mah urang teh bakal maot Bu. Urang teh ayeuna teh keur menunggu gilir. Terkadang urang teh sok mikir cigana teh batur nu bakal maot mah urang mah asa moal we nya Bu. Padahal urang ge sarua makhluk, ari makhluk mah bakal maot kakeuraan kuruk sak. Urang teh ayeuna teh keur menunggu giliran siapa yang duluan mati. Nah abdi pandeuri atawa ibu ti heula. Apakah ibu ti heula abdi pandeuri? Eta mah kumaha rahasia Allah nu pasti eta maot bakal aya al mautu babun wa nasu yudakhiluha. Al mautu ari maot babun eta panto wa nasu sareng jalma pasti asup kana eta pasti bakal eta maot teh tumiba kaur bititin bakal maot, bikokong bakal maot, bimimin, biai bakal maot, kabeh
oge bakal anu mana dina nalika urang maot urang pasti hayang dibacakeun maca Al-Qur, hayang dibacakeun maca Al-Qur, urang hayang dibacakeun maca Al-Qur'an tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur. Rek kumaha? Rek saha atuh rek macakeun Quran ka urang Bu, lamun misalkeun anak incu urang teu bisa maca Al-Qur. Oh, pan aya amil jeung ustad. Ye, dangukeun markona. Amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibai. Lamun teu dibayar daekeun teu. Koream teuing. Peuting-peuting dipelak we di makam 7 poe 7 peuting. Ari anak jeung injuna lalajo TV di imah. Aya nu kitu di dia. Urang bola menjalma beunghar bisa ngulikeun maca Al-Qur'an 40 poe 40 peuting betul. Tapi lamun misalkan orang lain jalma boga, saha anu erek macakeun Quran ka urang betul Bu? Katakan didik anak orang membaca Al-Qur'an Bu. Bu. Kadang mah ieu masuk salah. Sabab pendidikan mah kumaha indung jeung bapa. Bapak nak kumaha ngarahkeunan. Nana coba simkuring rek nanya cek ibu-ibu jeung bapak-bapak tina hate anu luar biasa, tina hate sanubari anu jero. Simkuring rek nanya kira-kira cek bapak-bapak penting keneh ngaji atau sakola. Dua nana tah eta bener eta ge da sabab dua nana oge kudu ilmu dunia kudu da urang teh keur di dunia keneh akhirat oge kudu da eta mah masa depan urang anu geus pasti. Cik tapi simkuring erek ngasurvei cak ibu-ibu tadi aya nu ngajawab penting keneh sakola, anu belah dia penting keneh ngaji, anu belah ditu penting keneh dua-duana. Cing simkuring erek disurvei bae Bu, kusabab sakola we memeh meunang akreditasi teh kudu disurvei heul betul. Ayeuna ge urang survei cik kira-kira Bu, lamun misalkan ayeuna budak sakola TK, sakola SD, jeung indung-indung namun ngilu sakola. Aya nu kitu. Sakola SD, sakola TK jeung indung-indung na marilu sakola aya di ditu di dia. Budakna asup ka kelas indungna ngarumpi di luar. Beak baso 2 mangkok sewang. Ngarumpi beh. Betul? Timimiti ngomongkeun salaki, lanjut ngomongkeun mitoha, tatangga-tatangga diomong-omong, nu kitu aya. Encan deui inung-inung narariweuh meuli seragaman. Tadi wae samen meuli dress code. Seragaman. Mareuli baju bodas. Daerek naon? Rek manasikan. Masya Allah. Bu, ari barudak sakola dianter-anter, ari kana pangajian eta budak lir ibarat yatim sing suruntul sorangan. Betul gitu. Tong boroning dianter-anter, tong boroning nepi ka keun ditunggu. Teu wauh-wauh acan kanu ngajarkeun ngajina ge, betul? Aya nu kitu di dia. Akur berarti nya. Patak penting di kampung masuk aya nyalehkeun dirinya. Eta cenah teh ciri nu kahiji. Betul? Sok aya inung-inung nganterkeun budak ngaji magrib. Aya? Teu aya jarang. Anu kaduana Bu, bukti nu kadua. Dina nalika budak asup TK jeung budak asup SD, kabeh oge alalanyar betul. Tasan, sapatu, buku anyar. Coba ari kana ngaji kabeh oge warisan. Tas urut sakola anu geus dol teh geuningan sletingna. Aya buku urut sakola. Syukuring yang ngajar ngaji di ditu di Sukabumi ditinggali teu naha ieu geuningan nu hareupna buku matematika. Nu tukangna Al-Qur'an hadis. Ya Masya Allah. Nah naon ge waris. Encan deui baju koko. Cek amang teh kumaha montong meuli samajang. Aya cenah koko mah urut amang. Barang dipake eta koko da geus eueuh kancingan. Ngebendele we teh bujal budak. Meriwatir kitu nya. Encan deui kana naon? Kabeh eta warisan ka Quran oge waris.
cenah eta budak rek naik Quran eta indungna teu bangga-bangga acan. Sok indungna kumaha da montong meuli sia Quran mah aya urut emak. Nah kumaha atuh mak ya Quran? Di mana Quran atau di ditu di pangbeasan? Maklum tara dibaca meureunnya. Barang ditingali eta ku budak Quran teh geus karancang. Barolong. Cek budakna, "Mah geuningan soe." Nah, sia teh loba gaya teuing lem. Power bu. Montong loba gaya, aji mah sarwaken, erek nu lila, erek nu heubeul, erek nu anyaran, erek nu heubeul og sarwaken. Eta budak bu prihatin, eta Quran dielem. Jika ngarendeng alam taro jeung alam nasroh. Barang ditanya ku uwana, "Ujang geus ti ka mana euy ngaji teh?" "Dua alam wa." Alam taro jeung alam nasroh ngarendeng. Tah ibu lainna naon? Tah eta peran orang tua teh sangat penting keur ngajajahkeun pendidikan agama jeung dunia. Ulah sampai ieu mah ieu digedekeun nu ieu henteu. Ingat urang teh kana purwadaksi, urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala ka dunia ieu teh rek naon? Pikeun ibadah. Kade ulah sampai budak urang salah, ku urang teu dikumaha teu dijajahkeun tina pendidikanana. Betul Bu? Bu? Setuju? Hiji cenah tadi hiji katilunya. Naon deui cenah tadi balik deui kanu tadi Bu? Budak teh naon cenah? Budak teh biayaaneun uruskeun didikeun ajarkeun Bu, ajarkan anak kita dengan perkara yang baik, perkara yang baik. Ku urang teh ajarkeun tina peribadahanana, ajarkeun wuduna, ajarkeun salatna. Teu mampu cenah abdi mah lamun misalkan urang teu mampu jangan didik budak urang titipkeun ka anu ngar, ka ustad setem bari sasad. Ustad sim kuring mah da rumah sajalma anu sepi tina pangarti. Sim kuring mah badan seja nitipkeun urang kalih abdi nganti sim kuring mah kur aya 10 jut. 10 jut. Aya nu kitu. Atau ibu-ibu meuni rareuwas ngadang juta mah. Atuh balikan deui ari eueuh mah. Pak Ustad teh sim kuring mangan teu aya ngan kur gaduh sakar. Aya nu kitu ka Ustad mere sakarung aya. Eueuh. Paingan Ustad teh barargang. Minta udonan ge mending geus leuleus tatara naon. Tara bebeunangan. Insyaallah Bu, ulah nyaa atuh ieu mah ka Ustad teh resepna resep nitah. Nyaahna nyaah. Mere udah anggar we aya kamawantan manu teh yang saha. Moal abdi ka Sukabumi ya jauhanan. Beureun mah kaburu naon? Ku kaburu basi. Matakan muliakan Ustad setem tempat. Siap Bu? Siap cenah suara. Siap Bu? Anu kaopatna naon Bu tadi? Kaopat kasabaraha? Budak teh biayaaneun uruskeun didikeun ajarkeun nu terakhir nyaeta kawinkeun tah urang kudu ngawinkeun anu jadi bud supaya terjauhi dari zina, dari dosa. Anu mana urang nikahkeun budak urang kade nikahkeun budak oge kudu geus cukup sagalana, geus cukup umurna, geus cukup ilmuna. Ieu mah budak 10 tahun geus dikawinkeun ka juragan tanah. Insyaallah Bu ngawinkeun budak urang eta teh kewajiban anu jadi kolot anu mana nikah teh mangrupakeun tanda cinta urang ka Kanjeng Nabi, tanda cinta urang kana ajaran Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi kumaha? Man ahabba sunnati faliyatasanna bi sunnati wa min sunnatin nikah.
Man sing sahajal ma ahabba anu mika cinta sunnati kana sunnah kaula falyatasanna maka kudu nyekel anjeun maka kudu nyokot anjeun kana sunnah kaula wa min sareng tina sapalihna sunnah kaula an nikahu eta nikah. Jadi tina sapalihna sunnah Kanjeng Nabi eta teh nikah. Jadi nikah teh eta oge urang membuktikan tanda cinta kita kepada Nabi, mahabbah urang ka Kanjeng Nabi. Bu, apal mahabbah naon? Mahabbah teh naon sih? Mahabbah teh naon sih? Mani geus laleles. Da yakin balik ka imah mah calenghar. Betul? Ibu apal mahabbah naon? CINTA dihijikeun jadi. Ngomongkan soal cinta, ibu-ibu kantos bercinta? Ibu kantos bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Pret. Geus karolot ieu ditanya cinta moal ge, anu aya ge rasanya betul. Anu ngaranna cinta mah moal lil. Lilana ge paling 1 tahun 2 tahun, can aya ujianana, can aya cobaan nana. Pan beureun ayeuna ge barudak memeh dilepas teh kelas 6 teh beureun ujian heula betul. Lamun bisa ngajalani dina ujianana beureun we kakarek lulus betul. Ayeuna ge kitu dina kawin masyaallah cinta mah aya na oge anyaran kawin betul. Ari ayeuna kumaha? Ayeuna mah nu aya na ge rasanya nyaah betul. Anyaran kawin masih penuh dengan teu mikiran harta, teu mikiran jabatan, teu mikirkeun sagalana anu dipikirkeun teh cinta. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bunda. Ayah, gak apa-apalah bunda mah balangsak juga. Yang penting mah cek nini pret. Emang mah teu butuh kubeas kitu cenah kawin teh. Anyaran kawin masih penuh dengan eta si akang oge anyaran kawin keur ngored hareupeun. Imahna apal ngored di dieu? Apal? Keur ngored masih penuh dengan matakan kawin teh harus dengan ilmu. Namun misalkan kurang ilmu cek abdi ge tadi ngawinkeun budak oge kudu jeung ilmuna. Lamun misalkan teu cukup ilmuna mah aya karung sing kitu teh babarawakan dina status. Aya di dina sok babarawakan na status. Apa ya gunanya suami? Ari euy sok jeung saha malam Jumaah? Jeung mutu. Atuh beureunan hese eta mah peuri. Insyaallah Bu, eta kawin, anyaran kawin masih penuh dengan 10 tahun kawin karasa kieu geuningan teu boga duit teh. Can apal eta kumaha rasana beas-beak. Geus apal dina mah kumaha sedihna dina aplikasi Shopee na keranjang meuni pinuh ari dibayar henteu. Sedih teh eta teh. Ya sedih. Ditambah ayeuna edit ka pasar ningali harga cengeng. Naik. Bawang daging hayamnya naik deh nya. Sagalala naik. Minyak naik. Kabiwir-biwir ngeulu naik. Tung keripit ahai tulang bawang biwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak. Eta ka salaki ngajak anu osok ngahudangkeun salaki bari diusapan ena mah ditoker kos ka uci. Udang sia bapana aya di dieu bapana. Udang teh di salaki batu bagus usaha we kitu kan sia mah ngalumu kos pasahaneun. Bisa baca hayang. Masyaallah Bu, eta ngaranna kumaha? Salaki keur teu boga duit. Dari keur teu boga duit jeung loba duit teh geuningan sok beda bener. Salaki keur loba duit mah keur eueuh duit ieu mah salaki keur eueuh duit penta kopi ka ibu dibere henteu. Henteu, majar teh kumaha deui boga cokor henteu sia teh. Dirinya dapurna, dirinya dispenserna, dirinya jainah teu pinah teh bahala oge. Anu gitu. Eta salaki teu boga. Aya nu kitu ieu teh. Coba ari salakina keur aya duit,
Gusti nu agung mani sakala ditatawar. Bapana teu bade kopi bade pipi. Bapana bade cai teu bade nyai. Bapana bade tuang bade tumpak. Ih, tumpak naon? Gusti nu agung ieu kopi menit tiis. Aduh. Ari tadi menta cenah cek panitia teh. Kana ya kira. Naon ngaranna teh karek di mana bieu teh, Bu? Minta cai sok dibere tara cai. Tara, ibu sok menang kitu pahalana lamun misalkan ibu mere cai kana jadi sadage bakal dibere moal pahalana. Nah pasti atuh, betul. Pahalana bikeun istri anu masihan cai kana jadi caroge eta pahalana 3 kali khotaman Al-Qur'an. Luar wi. Neng alhamdulillah atuh pami kitu mah ibu mah boro-boro maca 3 kali khotaman Al-Qur'an sama kro oge sok ririaban padon teh. Ririab tong boroning ibu mah cenah tadarusan maca Al-Qur'an ning kana salat oge masih kene sok di waktu hayo eta mah ari ngajawaban teu sok di waktu subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ketiduran bara-bara urang mah ari kalakon kos kitu ari kana ibadah teu pati beuk ngaji api-ap sedekah beuk ari hayang-hayang kasur eueuh ti girangna. Panatuning cenah ari asup ka surga mah kabeh oge ku rahmatna Gusti Allah. Ya betul itu. Kita bisa masuk ke dalam surga ya Gusti Allah itu tidak terlepas dari rahmatna Gusti. Tapi ingat saur Gusti Allah dina Al-Qur'an kumaha? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyanyana rahmatna Gusti Allah kanyaahna Gusti Allah eta deukeut jeung jalma anu osok migawe amal sol. Naon ari soleh teh alqaim bi huquqillah nyata jalma anu sok migawe kana hak-hakna Gusti. Teh eta ngaranna sol. Urang bade geuningan kumaha Bu? Ibu hayang ka surga. Osok hudang ti penting salat tahajud osok tara. Ari ibu hudang ti penting terek naon atuh? Modong rek iih ari ece geus kiih nya naon atuh nangisang heula bobok deui teh palingan halalangseur meni barau kecewa namun jenama tadi Masya Allah Bu ada orang mana naon ngaranna tahajud pagujud duhu non subuh tunuh duhur ipu asar hoream maghrib tiris isya mah cenah sok aya ikatan cinta sok aya kitu nu di nu nongton kana ikatan cinta aya ada simkuring mah teu ararapal kana sinetron teh kasih Andin kasih Elsa teh henteu satu ararapal we kitu kana film-film kitu teh ngan eta we tatangga simkuring pasea jeung salakina cenah cek panon ngaranna teh cek tatangga simkuring teh cenah cenah nyeri hate abdi mah cenah pisalaki aku mah kitu aja eta cenah pisalaki abdi mah cenah kabungbulengan ku si Elsa cek abdi teh tenang we ulah lieur lah da si Elsa na ge di penjara hari tamanya 4 tahun nya hari teh gara-gara na teh ngabunuh si Roy pana salama nyalahkeun ka si Andin ge nepi kakeun dihukum geuningan 4 tahun keur-keureuneun nya karunya na teh nepi kakeun ngalahirkeun eta mah di penjara teh dibawa budakna teh ku si Elsa disebut teh cenah si Nindi teh geus paeh padahal eta mah si Rena geuning apa deui jurig TV sugana aya ge baiklah euy jurig TV oge da urang mah kudu apal we kudu mencontoh tinggal di si Andin mah didoliman kudu jadi dulurna dipitnah kudu jadi dulurna ngamek henteu ngabales henteu dibalesna ku saha ku Gusti Allah kebenaran dibuka saha nu salah si Elsa pan polisi
sini mangih keresek hideung na jero tanah harita teh tong diteruskeun mesti teu balik ka itu karek di mana bieu teh Bu mere cai teh kadinya we da menikah nikah saandirnya ayeuna mah geus apal oce kokom teh pahalana mere cai kanu jadi salaki teh cenah naon tadi teh 3 kali khotaman Al-Qur geus apal euna mah kana pahalana sok euna mah bere tah bapak kitu kopi hideungna ieu kuehna ieu cai aquana ieu luwak white kopina dicokot ku si bapak teh luwak white kopi teh oh kopi teh neng oh atuh bismillahirrahmanirrahim hanet alhamdulillah geunah teu hayang teu minta ka panitia Masya Allah, eta si bapak diberi kopi kudu jadi pamajikan bungaheun henteu. Dina nalika ece mereka bungah kanu jadi salaki eta pahalana 40 tahun ibadah sud. Mereka cekaknya 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka alhamdulillah eta teh pahala naon cenah Bu? Ngabungahkeun hate salaki betul dina nalika urang cara ngabungahkeun hate salaki nah erek ku akhlak urang atuna komo bae hegae erek tina perilaku orang komo wae erek tina dangdanan lamun misalkan erek ngabungahkeun salaki urang tina dangdanan berarti ece teh kudu dang osok dangdan kadang-kadang osok si dangdan lamun rek kasamenan orok deh osok cenah dangdan lamun ereka naik grab osok cenah dangdan lamun ereka rajaban angger we sok dangdan ke di imah mah make kutang eueuh kancingan heuh urang mah geus katinggalinya ari di imah make daster anu kohok kelekna geuning nya dangeunah henteu teh tiis dipakena teh buuk ririaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salaki asup ka kamar balik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum eta pamajikan aing atawa jurib atuh da batur maceu malam Jumaah seungit teh make hand body ieu mah make autan atuh diletak ku salakina paeh tarajunan Masya Allah Bu osok dangdan tara osok cenah PKS teh osok cenah dangdan ibu-ibu di dieu mah mun salakina keur loba duit dangdan salakina keur loba duit mah darangdan euceu teh pipina ge diwedakan make wardah panana ge disedoan biwirna ge dilepenan kelekna ge disemprot ngomong nage bari cacadelan anu gitu aya manja salaki keur loba du aya nu ngamalkeun sumeuring gaduh jamaah di Banten neng cenah ibu teh tos ngamalkeun itu ka si bapa teh dangdos hareupeun si bapa tapi na cenah si bapa mah karasieun hor ngasieun kumaha hari euceun dangdana kumaha baheula meureun alus teh buuk diriabkeun make bunga teh baheul da ayeuna mah geus pinuhku kuis geus botak kering tengah nage baheula teh euceu alus make calana ponok teh baheul da ayeuna mah geus pinuh kusing kayo aya nu sing kayoan di dieu peuting-peuting cek si bapak inungna geuningan alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang gitu tapi sing kayo alus geuningan inungna eta mah cenah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh tapi urut kaput hapur Masya Allah bungahkeun hate anu jadi salaki mendangdan berarti dangdan seungit sakitu teh eta teh pahala ngabungahkeun hate salaki komo lamun nawarkeun diri osok nawaran tara era cenah sok gengsi komo lamun ditolak mah ku salaki teh sok anu ditolak ku salaki
Gusti ari salaki mangunaheun nya hayang nolak pamajikan teh geus we tara hirup. Geus sare maksudna salaki na hese dikudangkeun. Coba ari awewe erek nolak anu jadi salaki babari henteu. Sugan lal awewe kitu keur nolak salakina pan ulahnya nolak anu jadi salaki teh ditolak ku ece teh ditutupkeun nu cilik eta teh bisa teu? Da henteu. Matakan ku Allah dikersakeun urang teh selalu membuka pintu iraha wae oge supaya naon? Supaya siap setiap saat. Da sayang seuri nya. Bu, nawanan anu jadi salaki eta pahalana gede. Kusabab naon? Urang nahan gengsina oge hese. Can era ka salaki teh, can ditolakna ku salaki teh. Betul? Matakan pahalana ge gede. Naon pahalana? Haji ejeung Haji ejeung anu mabrur ibu hoyong ka Mekah ngadua we sing kerep betul simkuring gading jamaah di Bekasi anjeunna bade datang ke acara tabligh akbar satu acana anjeunna teh kaserempet mobil ari pek teu beunang kaserempet nate cek sopir nanti cenah hampuranya Bu Haji ku simkuring kaserempet. Aduh cek ibu-ibu eta kumaha aduh cenah Pak supir untuk nyebut Bu Haji da simkuring mancan haji tekung silih labu cek Pak supir nanti oh teu acan haji atuh ari kitu mah ku abdi insyaallah bade diangkatkeun ha. Alhamdulillah ibu hoyong haji jeung umroh tuh jalan lega keneh si hayang kaserempet. Masya Allah Bu, atau mudah-mudahan nih ayeuna ku acara ayeuna urang teh tika wengi komuniti tadi henteu oyag-oyag acan mahnya nahan segala rupaning ibu-ibu sadayana atuh sing jadi saksi di yaumul qiyamah urang teh cinta kana ajaran Kanjeng Nabi ngalaksanakeun kana kaparduan Kanjeng Nabi atuh mudah-mudahan tempat ieu teh pangaosan anu diayakeun ku SDN Bojong Kadu ku Allah sing dijadikeun saksi urang ayeuna kantos ngumpul di dieu mudah-mudahan urang oge engkin dikumpulkeun deui di surgana Gusti amin ya Allah ya Rabbal. Ibu cekap lah cenah bari geus beureum panonna teh geus teu kuat urangna. Ibu siap ngawinkeun anu jadi budak dina nalika budak urang kawin budak urang oge bakal boga balik deui kanu tadi ari budak teh naon cenah tadi biaya aneun urus keuneun didik ajar kawin dina nalika kawin kemenang budak deui balik deui kanu tadi budak teh biaya una urus dekna dan seterusna kawin keuneun tina kawin teh balik deui teh gitu hayo he budak matakan ulah lalawara kana budak mudah-mudahan ayeuna anu parantos siswa-siswi anu parantos lulus mudah-mudahan ku Allah dibukakeun jalan kumahanya namina teh cing dibukakeun dina jalan masa depanna ku Allah sing dibukakeun tina sagalana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu cakapnya Yusuf kuring ngaji geus 3 jam mangkaning simkuring harita ngaji di Garut simkuring aya mubalighah teh 5 urang simkuring terakhir kur kabagian 10 menit simkuring dibere 10 juta apa di dieu sabaraha nya 10 menit kali kali sabaraha ya cenah. Masya Allah mudah-mudahan saalit seureuna sing aya pulunganeunana amin. Tong kur urang teh balik ka ieu mah teh kur meunang seuri we jeung seuri kumaha cenah tadi ngajina rame tadi mah susurian ulah kitu tapi kudu aya pulunganeunana urang sadayana mudah-mudahannya anu ku abdi disebatkeun tadi anu ku simkuring dipasikeun tadi mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna kangge abdi umumna kangge ibu-ibu sadayana ibu-ibu bapak-bapak sadayana sing sarehat sing tiasa tepang deui tepangna dina kaayaan sehat wal afiat amin ya Allah ya Rabbal. Cakap Bu hapunten sateuacana bilih simkuring tadi tina penjelasan aya nu kirang berenah aya nu salah aya nu tina katerangana sagala rupana anu tina balelona simkuring nyuhunkeun dihapunten kumaha ngahapunten sadayana. Alhamdulillah
Kade anu balik ti heula samemeh doa maka bakal dibere. Mangga mung sakitu anu tiasa ku simkuring di dugikeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.